melayang di awan-awan antara bulan jeung bentang. Kuring jeung manehna pinuh tresna dina tibala ku rasa suka. Kuring jeung manehna pinuh tresna dina tibala ku rasa cinta. Kuring asa ku melayang di awan-awan antara bulan jeung bentang. Kuring asa ku melayang di awan-awan antara bulan jeung bentang. Kuring asa ku melayang di awan-awan antara bulan jeung bentang. Eta gerasi si jalma anu owah saprak cicing di kota dandanan manikan cinta. Pupukna dikiriting siga buntut hayam rintit. Kongkorong tilas gogok anting sagede tatakan. Ngageboy loba teuing kulit jeung koboy. Ayeuna anakna satengah losin bari jeung can pernah kawin. Mun ditalungting si horeng tukang ulin di diskotik. Atuh kuku wae diskotik teh tempat ulin kajajaden. Padahal baheula mah geuning sakitu nyantrin. Tara telah ka masjid ngalakonan 5 waktu. Nah ari ayeuna mani jadi kitu patuh. Menjadi amurasut bari ngajual nu nyumput. Si jalma anu owah saprak cicing di kota dandanan manikan cinta. Pupukna dikiriting siga buntut hayam rintit. Kongkorong tilas gogok anting sagede tatakan. Lempang ngageboy loba teuing kulit jeung koboy. Ayeuna anakna satengah losin bari jeung can pernah kawin. Mun ditalungting si horeng tukang ulin di diskotik. Atuh kuku wae diskotik teh tempat ulin kajajaden. Padahal baheula mah geuning sakitu nyantrin. Tara telah ka masjid ngalakonan 5 waktu. Nah ari ayeuna mani jadi kitu patuh. Menjadi amurasut bari ngajual nu nyumput. Resi sopan bisa dagang dan saja lah makan ketupatun dan nyer filsafat we.
tangkal kabajaan Gunung Bromo tengah Jawa. Emut gerpadu duaan calik dina iu tinus sempaguyon cuma rita ngabeda rasa katresna. Umbar kasono umbar kadede umbar kanyaan kurang dua. Sabelas Rabiul Awal Mapai tangkal kabajaan Gunung Bromo tengah Jawa. Emut gerurang duaan calik dina iu tinus sempaguyon cuma rita ngabeda rasa katresna. Umbar kasono umbar kadede umbar
bobogohan 15 bulan jeung si Denok kurang pacaran randang ngoraan hade rupa anak bungsu banar gula salah naon atuh salah naon dosa naon kurang naon ari akang kurang naon diputuskeun di tengah jalan suka sebelah hawar-hawar menang beja dijodohkeun ku kolotna jeung polisi lalu lintas Kang Wahyu urang Cicadas randang ngorah hade rupa serang kupangkat jeung banda kakuringa dadak tega nyen surat putus cinta Anas kuring goda gade kebrok-broan barang bere pangaboga hampir beak desang karek ditalepak ya jalan naon gering-gering oge da kudu pasrah meureun lain jodona manomat we eta ka Kang Wahyu nitip ulah dugi ka dieu nya nyaah abdi teh ka manehna teh Kang Wahyu sok we boga rumah tangga sing tartib biasa-biasa we sapertos ngartibkeun lalu lintas nitip Kang Wahyu bobogohan 15 bulan jeung si Denok urang banjaran randang ngorah hade rupa anak bungsu banar gula salah naon atuh salah naon dosa naon kurang naon ari kuring kurang naon diputuskeun di tengah jalan hawar-hawar menang beja dijodohkeun ku kolotna jeung polisi lalu lintas Kang Wahyu urang Cicadas randang ngorah hade rupa serang kupangkat jeung banda kakuringa dadak tega nyen surat putus cinta hilang Hanas kuring goda gade kebrok-broan barang bere marukan pangaboga hampir beaknya desang karek ditalepak tos dahdir takdir hante hade
satuju. Ai nah begitu. Ai mani lucu. Ai nah besirik. Ari rupa jalma hate bejangkrik. Aya we nya. Lamun pareng ningali batur malarat, leungeun keprok unggal poe tarat telat. Komo ningali batur sagala bea, seurina ngabarakat tak tuluy surang. Wah, tuh ngari unggul tinggal nih. Aya Doberman, aya Collie, aya naon deui lah. Tipet dengan krosit. Aya gogok ngariung di buruan, ting hareos ngaromong ke dunungan, ngagogoreng nepi ka bebeakan. Abong gogok teu nyaho di tamawani. Aminah jatuh gogok. Ya, maklum. Nyatu kurang gogok ngagai, nyatu cukup anger babaung. Si dunungan lieureun sirahna menyo pola gogok kukuntanana. Dipijeun teu tega dikukut kumaha, deka asup di kirikna. Dipijeun teu tega dikukut kumaha, teu kuat ku babaungna. Dipijeun teu tega dikukut kumaha, deka asup di kirikna. Dipijeun teu tega dikukut kumaha, teu kuat ku babaungna. Nunga gogok namina gogok, nunga gaik namina gogok, nu babaung namina gogok, anu goreng hate gogok kene. Aya gogok ngariung di buruan, ting hareos ngaromong ke dunungan, ngagogoreng nepi ka bebeakan. Abong gogok teu nyaho di tamawani. Are gogok ditulungan ge kadang-kadang pet deui. Nyatu kurang gogok ngagai, nyatu cukup anger babau. Si dunungan lieureun sirahna menyo gogok kukuntanana. Dipijeun teu tega dikukut kumaha, deka asup di kirikna. Dipijeun teu tega dikukut kumaha, teu kuat ku babaungna. Dipijeun teu tega dikukut kumaha, deka asup di kirikna.
rupa bejana kaedanan ubi acah bandar hayam rada baheno nerkom nuwawu tina interkom maut katabrak gandengan makan harim date acan lila
sugan teh heueuh we nya. Dari bahasa pamajikanna diganggu batur mah geuning meni langsung main babu harita. Da bahasa anak pamajikanna lapar mah geuning ngajerit bisa naon. Sugan teh nya we jawara. Kalakuan buraong baceo borong ngongong pepe dengkreng jeung polontong boga ilmu teu kagok mun sakali ngagakok buntu batur kabeh coblok mun anak pamajikan aya nu ngaheureyan main babuk main hantem mun anak pamajikan ngajerit kalaparan ngan ukur bisa ngabetem. Alah fungsi harita kuring ngobrol duaan penting-penting jangoman cek manehna mah nu ngaranna lalaki teh nu jago gelut jeung cadu eleh. Padahal cek kuring manuk kitu teh ngaranna banci sabab teu mampu ngalawan hawa nafsu sorangan geuningan. Atuh lain oge lalaki ari ngajalanan hirup teu becus mah komo bari anak pamajikan teu kaurus daharna bajuna jeung sagalana. Jadi jelas nu ngaranna jelema jago dina rumah tangga mah nya eta nu bisa nyadiakeun beas unggal poe jeung beas teh teu bisa dibeli ku peureup atawa jampe. Pek wae ilmu mah. Da wajib anyer ilmu mah. Ngandari urusan dunia mah perlu dunia lain. Kudu bisa ngabedakeun mana keur gelut, mana keur hirup. Dari arti lalaki teh lain kudu jago gelut, kudu jagoan yang hareupan kanyataan hirup. Sanes kitu jangoman. Kalakuan buraong baceo borong ngongong pepe dengkreng jeung polontong boga ilmu teu kagok mun sakali ngagaplok buntu batur kabeh coblok mun anak pamajikan aya nu ngaheureyan main babuk main hantem mun anak pamajikan ngajerit kalaparan ngan ukur bisa ngabetem. Fungsi kuring harita ngobrol paduduan penting-penting jangoman cek manehna mah nu ngaranna lalaki teh nu jago gelut jeung cadu eleh geuningan. Padahal jelas cek kuring manuk kitu teh ngaranna banci sabab teu mampu ngalawan hawa nafsu sorangan. Atuh lain oge lalaki ari ngajalanan hirup teu becus mah komo bari anak pamajikan teu kaurus daharna bajuna jeung sagalana. Jadi jelas nu ngaranna jelema jago dina rumah tangga mah nya eta nu bisa nyadiakeun beas unggal poe jeung sing inget beas mah teu bisa meuli ku peureup atawa jampe. Kadah ku artos jangoman sakali deui artos.